bencana datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan tapi da leutik keneh bencana alam leutik kumaha sia teh loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari nagara nepi ka kieu teh kuayana bencana akhlak sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun ari iman kacida teuing tamakan borokan teh nu matak urang pi engkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieunan naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg katalangesan kaituna bener ye sia teh ngomong teh ka mana karep pokal teh mentong hareup teuing bisa nu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing bener tah eta euy bebarengan jeung sidawala teh aing sieun kabawakeun para laur loba kong kalingkong pamimpinana malah pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis oh iya mah rajun demo geuningan di buruhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu tah mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur lain ngeuneup-ngeueup pager nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepkeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi itu geuning teuing atuh lamun gitu mah dadak pajak lampak beledug aya naon teh ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku aka ta ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade gitu ulah dirorocen sama manu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah tinggali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceleng papisah ka mana we karep akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake tina politik kana nayaga nah sia teh tina politik kana yaga apan sagala rupa ge tinu leutik heula ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi balalager di ngadak-ngadak berehan heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh
Tapi kan dibudayakeun gitu teh. Naon Hah? ujug Montong eta ting sia. Lalawora ting si ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong he cenah ngegantung. Benar. benar tuh teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan, tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Benar. Ya, muni malik-malikeun sia teh. Anu teh dulu bener mah teu sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Teh maungkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga weh ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, tak eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia teh ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we, karep ngomong teh. Ada kesalahan di mere robah kemarin. Iya. Jeung sunah salawat ya. No, kowek teh bangkong bancet kowek teh. Ning disadak kowek. Koe Atawa berwek. Ada. Heeh. Sah juga bancet teh. Heuh aka. Aduh ampun aing. Sing sauyunan gerasa. sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris-teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindak ngalaporkeun ka nu berwajib. Si teroris aya nu wajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. Kontrol, patroli. Amulan. Innalillahi we. Amulan deuk dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu geurisik. Indit Kalembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung da. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuring ngai datang ka urang teh teu teroris di mana? Turis tah mah. Sama jauh-jauh atuh. Buat di pikiran teh. Turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris. Hiris. Abang turunan nih. Beuki jauh. Kamana karep we. Ai keris mah nu Mani beuki jauh. Ai keris mah norok-nok beungeut teh. Kuris tah mah. Wah. Belangan kuris mah nu Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung. Syukur lain kuris. Jauh, jauh. Biasa beuki jauh. Heueuh nya jauh nya euy. Ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna. Teuing sia eta mah. Tereureuk-reureuk carekeun teh. Beuki baung teh. Alah. Alah, ampun. Mere mandi mere jolita we. Naon teh teh? Naon kan? Pihujaneun sia teh. Pada teh Natal. Oh nya bener. Kamari teh Kamarin ngaguruh kitu nya banjir teh. teuing mun suara roti. Suara naon pika geungeun atuh ki. Sada naon teh air bah saya. suara roti. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem
mingkem nah teh segala arti bet bala lager jurik di dieu muni naker kitu goreng patut teh sia coba lain berukan manehna kasep Rasana aing teh Pak goreng. assalamualaikum waalaikumsalam wah agama nama Islam euy goreng patut oge si goblok dan malam memangna agama teh ku beungeut bener si agama Islam heeh geuning teu mawa kenceleng nah sia teh nah kitu tungtungna teh tungtung nate kula ulah ngotoran agama teh kitu tah ieu mah dibelaan nyewa carry nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan cenah mawa kenceleng nyair ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh kasep jelema ieu kasepnya jiga abdi jauh aja jauh sing lamun bener agama Islam ieu nah jiji kana agama wae atuh sia teh panggihkeun tarucing aing sok di dapur heeh aya kopi jeung gula terus naeur cai terus kopi sasendok gula sasendok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing ci kopi aduh panggih euy nah pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab Eta mah kreatif. IQ-na jeung anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung aya pek teh ngaheujeun bijil we anu buleud hejo naon cing nog aji jika pagi euy nyan tauhidna jero jelema ayeuna sa kumaha eta teuing bacakeun tauhid cenah tina komik nyokorna. cing Aisyah aya benda sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh nu coklat heuh tah ieu mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek api belegug bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik mah leutik bus sia mah Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah aduh naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang masuk karikeun awak teh ngagos aing pajar kitu linu saminggu teu gelut aduh
lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mah nempo sia teh oh kitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu kan nu ngewa mah kitu nya tinggal nu berwibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we oh bener pas pinuh ku komanda we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu suka dari kapan dia kan alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing nya mah dak bareuh awas ya dicai di kosokan lain muni asa pang benerna geuning ada buta barunya buta ngaranna ge buta hate buta pikir jeung jelema kitu mah aja hei kadieu sia musyrik kafir kasawa ka akang berarti sitara salat goblok aing mah di PPAK kawas nyaksian hirup aing urukan nyaksian sama hidup Bangsa hidup hidup wah hidup Kang Haji hidup aduh tersangka ya jago urang menang Allahu Akbar beres Kang Haji Kohar Kang Haji aduh luar biasa ya tanya pang soda teh ilmu Kang Haji keur ngora teh kitu teh aduh bahasa nampiling bagong urang kana Kumaci ampiling sakali cekuk pae henteu akan nu lumpat aduh luar biasa jaga urang lah ngahiburi raja ka urang sana raja noh resepi akang mah tibu budak teh raja gelut teh resep kana tinju aduh kana tinju eta mah aduh udah Kang Haji ge jago silat Bang Raja pangresep jago silat pangresep nama kana gagak lumayung gajah putih di papak semua gitu enak demi Allah Kang Haji mah percaya jelema ngarontor ka dieu cokot teh pundukna di dieu dialana ku Kang Haji mah Allah rak itu lalajuanan ayo luar biasa jago saya marah cing wah oi cing pecahkan hidup jago hidup jago hidup jago hidup luar biasa aja jelema teh hidup jago siapa hidup hidup jago hidup hidup Kang Haji ya hidup jago mana cing ya kumaha teh halangan batur pasti dik batas lagi belah dinya punten Kang Haji damang saya namanya teh kuring Kang Haji Kohar oh Haji biru gitu dah punten deh ya iya ngiring di dieu aduh hebat dong teh naon teh merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing naon gon dung we aing butak ya kaisinan ulah bisa jadi pasea ulah baik gitu wae pas lami Kang Haji nonton wah lami ya di kawit Kang Haji wah turiren unga dinten turiren ya bisa minggu di studio alhamdulillah neme mulih kamari Haji teh bos boboh Kang Haji mau tahun hareup ke maju ka itu deui ka mana ka Jakarta Ka Haji naon ka Pak Haji Sarip nuhun Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh aya 5 tahun ka pengkeun mun hiji oh 5 tahun ka pengkeun atuh teu acan eta pentingnya keur musim panas Kang Haji mun itu gitu ulah demi Allah ya
musim panas diurang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius. Walah gitu ngaji, wah demi Allah ya. Tapi ngeunah nak musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na keusik, asak, sanes asak jang kajejek ontak demi Allah. Sikap beneran. Baik kan ya Sikap beneran. Suai Katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Lauk asin jang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu asak ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Raka kegodek di jelema ieu. Halo. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji memerege di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Kira dia anu leras. Wah demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Lain nepi ka kitu. Aya di akang aya kene. Gitu. Oh, Priyogi Beriji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang ngaranna genti, jambe ngora. Ngaji, assalamualaikum mah. Aduh. Informasi geus loba ayeuna mah boh media Cita. elektronik, boh media citak. Geus nyebar. Yaku teu meunang beja. Bener. Nya, Asal urangna we leukeun. Urang da ieu loba animisme dina zaman modern ieu. oh nyata kitu. Heeh. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah wakan nyalakeun batur. Para batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan ke cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Sadiakeun rahmat. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk nyelap teh mah. Ai supirna balangah mah ngareti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Ayo cerai. Dai Allah mamaha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contohna urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. Heeh. Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke. Hah? Kumaha? Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen aja di ditu tuh. Di herang caina. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Jae. Kayu Tah ieu mah orai kadut di podaran tah mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah di kitu sia. Sok. Akhir tidak pagawean teh. Bener kan? Ya. Ai rezeki mah ngilu dahar teh. Milu di dunia mah dahar kabeh oge.
nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamingpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu ka dulur ka tetangga saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariyah ka masjid mah nya anu bara main mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contona makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiru teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui bener nu mata kumaha teh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda bahasa Sunda aya garam bahasa Indonesia tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta itu kok beusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene Eta di lingkungan keluarga. di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu hitungan keluarga geus pekia-kia berapa urang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang
Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe A akhir atawa nu ngarajaan di poe A akhir Malik Yaumidin teh hartina teh kitu raja di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha Karaja karaja hah Karaja Prabu mah da Siliwangi mah eta mah pagawean silih sengitan silih pajukeun teuing saha ngaranna mah gelar gelar jadi ai Prabu kasaha Karaja karaja ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir hah ai memeh Malik Yaumidin naon iya kana bodoh teu bisa lain memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rohim Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumidin ai Ar-Rahmanir-Rahim naon hartina cek akang welas jeung asih ai moto Siliwangi naon welas asih Sili asa Sili asuh Sili asih gini eta barangna mah anger eta beda bahasana nu beda teh beda sebutan pek jelema anu Sili asa Sili asuh Sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya oh maksudna kumaha cek Prabu Siliwangi Kumaha cek lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus Sili asa Sili asuh Sili asih tang aing aya di dinya hari ieu gerbog teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah hayang dewegannya kan bener tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi sing ancik dina diri sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna oh bener brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah ceuk urang Arabna teuing cek urang Sunda ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung sote ai ceuk urang Inggris barangna mah eta kene euy kunaon make pasea sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa anu pinuh ku manusia anu beda-beda bangsa aya nu saruana oh eta naon rasa pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha asin pasti asin pasti pasti aya urang Irian ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna nya asin meureun asin sarua asin sarua aya gula amis tuh nu matak along ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua sajajar pajajaran disebutna oh eta rasa teh sarua cokot mah sarua na we atuh ulah perbedaan ya kan bener ulah dina soal perbedaanana persamaanana ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung pada eta kene sesebutanna mah pada eta kene malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna maka hah naon cek ane cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung aya anu baru leh harita teh percaya cenah dijahit we marukana geus asak tak anu geus asak mah urang Sunda hideung teuing teu nya sawo mateng disebut ge tuh jadi pegek teuing teu mancung teuing teu tak nu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku urang Sunda aduh ampun tahajud nya bener Kang yang bejakeun ka padana aduh ampun
tah gitu jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate bersihkeun bersihan hati orang bersihan baju gitu tanya bener Kang kudu dewek bersihan mah kitu sote ngabejaane kasih lain ngelingan ulah kamandinaan jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi aja bawain balik sekolah tuh tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak bahan pikiran bahan pikiran neun pikeun kasalamatan urang tilunya ayeuna kudu lantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju karena maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak rumata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade jiga manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus bisi jadi mamala ka urang-urang kene jadi tamu teh wajib lapor teh di dinya 1 kali 20 jam naon 24 jam teh wajib lapor kudu diketahui bae dicarekan page kuno mancung mah bener Kang waspada sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah awak disebut musibah musibah lah jelema mah urang atuh tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu wah eta mah kapereumpeunnan sarua jeung boga salaki kajarikeun meureun eta mah ngawayahnakeun maneh keun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang harus milik tak gitu saya anu penting mah urang saling doakeun nya amin kan amin si ari mah kana hianat deureun nya gitu teh saya wasir nasib ibu nenahnya naon siapa khawatir nasib ibu nenah khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe ngan ukur ngejo maraban semah anu pegek alah kaseniman seniwati nu aya di dieu sok nya tingkatkeun kreativitas urang teh kreativitasna Kang nya dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun nya paya kaya kelengen depan urang teh kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna Akang dewek mah mung narima murah ngadalang nah hari Akang anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun kira kabageanana Kang nya kabeh kabagean sararea ame rata nya keun bae aing masa bulan 5 panggung oge asa anu 100 jutaan bener itu duit gede tatakan pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna biasa aloh kana sugan balik ngawayang TBC lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh nge-MC-an gitu atina naon hirup mah mawe rupa-rupa cara hirup mah mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sararanya amin Kang amin alah di sini ieu sing pajeng deul menikara deung sorana soalnya di nuki aya sora doser di sini bot aya di sini Rapli ini sora kayu putih bot toke bro
Bot. Oh, Wah, belakang. omak meureun. Omak. Angin gede ya. Ulah kaget, Bot. Suara tutup tarason. Si Bot. Uy. Nyawa teh belentuk gitu. Ingat tuh, Bapak bisa dedengean. Si Bot. Atawa manuk beo. Kompak sih di temalan. Si Bot. Heuy. Gimana heuy? Oh, Sasing. aduh. Saha. Saha ge heuy? Gitu almarhum. Teh. Sada Kang Kosin. Kang Osin ke ngaruh. Penting ieu mah urang lahir pulang we. Si Bot. Siapa? Gimana heuy? Sasi laing. Sasing. Tong heureuyang dewek euy. Dewek keur bingung. Ah, dileuweung ge mah bawa-bawa deui. Oh, kadekang ah. Kun kawani ya. Keur kieu teh nya datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ka dunya urang kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belah manan kadipaten. Bedi tuh. Ngaran. Si agama dari alien. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teuing Kak. Suara genteng gitu kudu apal. Suara Sah teh nu tadi teh euy. Paling si laing itu. Teh maukeun wujud seuing. lamun nyaman. Bontong nyalukan ke kajauhan darinya malah laki. Sopan. Nah memang na aing teh sieun. Sopan euy. Etika pakai. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya cerang. Hanya serang neangan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. Wah, Sok pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Harus ilmu nang teh. oh iya orang. Emang na aing teh sieun. Kira-kira lain mah gitu teman. Aing mah deuleu di dunya saha jago tunduk ka aing mah. Percaya? Di pinggan Dani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depa tah jeung harapan aing mah. Di Jemron wae. Emang na aing sieun ku Gatot Kaca? Oh, jebrod ku aing mah. Cadu kudu Kecil. Geuleuh aing mah di jajar. Gatot Kaca teh dulungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongkoh. udah sampai rupahan teh eta. Berehan ongkoh. Wah, aduh. Hese neangan dulungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Kan. Kumaha? Aing maneh di mana bieu? Nu mawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna? Sakila. Dupi agan kumaha musuh teh? Mepes kana. Gusti. Mepes kana kumaha? Abus kana jero taneuh barang disekat di keplet di dieu. Leungit pot ka jero abus. Sidik ngaliangna. Leungit tidak paningali bete Kang. Jero. Pami aya lemur manu caket mati dieu. Naon? Ngan namut urep. Pugu da Buku belut. udah belut teh. Lain pikiran teh ponoknya. Lain menipungsat pisan. Wadogna ge pacul. Buku udah taneuh teh 2 meter belum. Teh jero hadap teh teh. Menipungsat pikiran. Kumaha geus nyebut? Isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun uki-uki acan. Akadeuna ne. Kang izin. Di Wirang hongko. Manya aya jago kitu. Wah, ya teu bisa lewat ya Kang. Jago mah biasana mah sagolet pangge sacara pageu. Oh, Hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka teu bisa ketewak. bisa. Da eta murid cenah murid teh percayakeun si Cepot. Lamun si Cepot teh percaya mah murid nepi ka kieu. Tak kuasa. Geus siap. Dunungan keramak ieu mah di Bajuan. Atawa menang panyokok cenah teh musuh. Oh, aduh. Ya, kemana mana saya teh mah kepasehan di mana-mana teh. Teu make pikiran situ. Ngomongna teh kitu saya teh mah. Ceplak paham.
sehingga ulah pandangan mana pandangan di mana kumaha nah tekedah make jeung bingung gampangkeun wae cuma dah geus topos ya apaan agan teh kagungan saderek aga nu dihanap emo teh katuang raka iya nya aga teh pan kagungan saderek dihanap saha sabok sia we da eta di Banyolan wae dulungan keur serius teh juragan antarja pan dihanap teh di catur pertala catur teh opat pertala bumi geus udah sia teh ngoyang beurang alah nuhun kaula teu poekeun don kaula boga lanceuk kakang antarja kakang dihaturanan linggih mangga jadi punten sabok sia we dihaturanan linggih kan da eta di Banyolan wae sia kakangku dihaturanan linggih kang alah hidung suku nilep moroka da batur puas batur mah jaga ilmu baik waduh ngaturkeun semua paktos Yayi nuhun Yayi geus piomongan we si eta mah hirupna teh semah tapi hatur kulan cari mun urang mah geus sakitu geus gagoler teh tuh kana heureuy teh nah agak teh kumaha ieu teh ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh eta sia di tukang naon di tukang jangan main hakim sendiri ya betul aya naon Malik sia ka itu balik atuh saha di tukang aduh terus balik agak ciri daik saya tahu ya ayo kakarana podunungan uluh tapi kata boga pikiran gan aduh semua kapi hatur kan Bot gan don bot gan don jangan balik jangan balik gan cenah cager maneh oh alhamdulillah ulah ari abdi mah pun bapa tidak banggar don pun bapa tidak banggar boleh boleh ya cenah bapa maneh juhun akan bapa tidak manggar berpoe nah berpoe ya sabaraha poe cenah 3 minggu akan 3 minggu oh sasasi langkung sudah teuing ya sudah teuing ya teuing jangan uluh dumawi lan nuhun akan teh cerita panggeus abdi dibuat ha diuk ha diuk cenah diuk cenah ayo kata gitu ayo diuk di mana we gekna cenah mah di mana we gekna sia teh mah ai budak ka sakolakeun budakna jujur taramat didikanana budakna jujur pokok tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni ya dieunteugeun beuturutan ku sia santeun dalan ceuk na pinuh ku wibawa atuh da wah atuh udah terhormat mah aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu bari jeung urang pertikeun naon dewek antarja
kuring Gatot Kaca pantes adi jeglanceun carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek dewek anterja si lain Gatot Kaca sapertina gidig wah gidig Dimas nyemah kuring nyemah semah kabeh ngagerem meula kumaha ngageremna Karasieup. ilaha illallah karasieup sok pika ceper gitu Ayo beli suara nu nyiram tuh. ngan sia kapok nu nabuh ka sia Pengen dengan dua kalian. Pengen mau datang deh. paingan kedua kalian mah ku gamusan ini da si anak itu Dia buat tapakna mah. sok gedean volume teh sok tah deukeut euy seutik deui ngan kurang bener seutik deui teh kari naik Tanagaan. alah seutik deui teken da bisa geus sok tah eta geuning Eta powerna taikeun. seutik deui alah deukeut euy alah seutik deui kurang bener gersok wow Sore sapi lapar. nah seutik deui teh naon daek sakitu heug sia teu kajeun sok dola tong nyaan siapa kitu ah atuh da nya batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun Kemarin nyepertikeun. kan mah da biasa da ieu memertikeun sok atuh Namertikeun atuh keun bae teu kudu. Dimas Allahu Akbar eta genggerong nepi kaki itu turunan ti saha di sia kekeun bae mertikeun sok atuh Dimas sada sapi tong disangseurikeun wae atuh Da ieu mah tuh karena da nyepertikeun atuh ieu. aya naon kajadian naon Dimas nu mawi teu aya naon wah atuh moal dituluykeun tamat da wala atuh euy da wala sakedeung euy Moal bisa banyak. ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak Gede amak. cing sabda aya kajadian naon udah aya musuh podo teu kabejaan atuh kakang akan ayeuna goblok nah siapa jadi ambeknya kain Asa dibawanya di wara cenah. muni hese sia dijadikeun duit teh aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada wah pusaka lambang kagungan negara laras muni cawerang sih mah Eta kumake kitu keur didaguan ku produser sing alus kitu kumaha acting teh nanti hayang direkam. teken kontrak sagedeung dia oge da biasana ge ku didinya duitna nih aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya lumpata ka handap geuning apa tur mah kayak ngomong keun akang ka handap ye da sia lila wae meni ku aing diborong sekalian akang teh budak ka handap yung kaluhur sia kumaha kaluhurna naik kana tangga kalapa
ai kanapna deuleu aing Eta ulah kumaha tuh kuring kaluhur kumaha sia ya moal rek gelo mah kitu ulah kaget manusia saha nun syah Eta sora. saha aya nu cocorowokan wa timala nu saha cihihi naon yang seri kenaon naon sia teh kumaha kadunungan sia kadangungan kunyuk karunya dunungan euy Karunya naon? pan urang mah syok naon saha Udah gitu karakterna. mun aya mah juragan Bima da sora mah lu Eta simaan sama Kang. simaan Bima mana itu tuh? Simaan sama. ku dewek dibawa tunggu pare baheula oh Kumaha da kunci berbudak kumaha teh Kang? remaja Oh. dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam teh syah syah Syo. ayam teh lompat Aya ingkah. mau juragan Bima mah ngagerem heula ning Kumaha cing? syah belajar sia menereuwas aing hayam teh nepi ka ngaceleng atuh Aceng jauh. nepi ka teu ngenog deui Nah, make teu ngenog. da jaluk Betok diomongkeun atuh aya jalu. ai juragan Arjuna juragan Bimanyu ngebah hayam teh Cing, kumaha? ieu hayam hayam teh lain lompat anu celengeuk celeng ngising ning Kalau kaseri hayam. hayam teh kalah ngelelan ning langsungnya dikitek Langsung we dicala gitu kan. Ngelelan eta hayam aduh aya kitu. si goblok jelema teh nu tiluan teh ning kakara kadeuleu wae Nah ini sangka naon ya teh kurang. tuh kucap kiceu puji Kawas da kocan tuh. sugan aing kahum Buat teh ka uwa tuh teh. pantes jadi kahum bapak dewek Da mah teh ka uwa tuh. kalkum kayuk cocok ya Ayo disangkanya atuh teh. lamun bapak bukna panjang Naon Kang? beungeutna jiga kipas Doraka bari da kos ka lain ka iwa kos. teh jelema anu silo Silau kumaha? anu bogoh anu kitu mah pamali kakolot. kolot Bener. dulu itu anu diiket Naon? biheung agama Islam nu kitu mah Kakang teh. Naon tina beungeut Rai kacirina dina naon mo? dan siap bener gitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta Di nah Arab tuh. sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh Heureut teh nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar. make jubah. leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah Dunya kan universal dunia akhirat nya. jemar teh ulah lalawora lamun bener si agama Islam cing tarucing aing panggihkeun Wah. tarucing naon sia teh Hubungan tarucing jeung agamanya. hubunganana tarucing jeung agama cing Jauh. ayeuna Mun pinter eta beragama cenah Kang. kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas
moal abus ya aing mulai nanyakeun ke abusna Udah gede. carana goblok Udah gede gajah mah. gitu. gajah mah gede kulkas mah leutik aing mah lain nanyakeun abus inteuna carana mau abus carana goblok Kaciri lain gue lain agama. nah tuh jawab nu balekeunnya ada mau abus Kaciri lain agama. kumaha ceuk maneh carana taluk ya tuh gitu heeh carana membukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh tah bus ya ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegung gitu kitu kahayang aing teh goblok Tong digiringkan da kulkas. sederhana Ya tepira atuh. geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keun antep cing sok eta rucing naon Oh, tong di aing mah saeutik ke deui naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok Oh, bener. nyontek goblok Bener mik. itu siapa mikir Menang batur wae. itu siapa menang batur lah Da mata kitu ngeusianana ge atuh. da jawabanna memalui ti kitu deui ti aing Kumaha? bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti Allah Kapikir. teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tak goblok teh sia sia nu ngaganggu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teuing padahal kieu nya jawabanna mah njok bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we heueuh aduh ampun naon bedana motor jeung si lain hari aing mah nu sok numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki hari aing kawas monyet setan tadi sia kalkum Halus. goblok teh Urang balak. sok aya di maneh naon tarucing teh Cing atuh salsa urang kayaknya. Ti kuring manehnya naon teu naon kebon kalapa nyaho Bon kalapa. urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lumpat kuda mah belegug di mana-mana kayaknya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah kan kuda mana kulkas kene tadi anjing aing poho deui wae aduh ampun hei kalkum Wah. Boga uah teh berarti. tadi sia kalkum Dayang dipencit wah. Nya teh kitu. alah Kang. silakan jang Naon Kang? juragan Abimanyu dulu Walah, kade atuh pilarian. ka mana bapak sia kalkum nu tadi Kang. Kang. di daguan kalkum datang tongo Waduh. Kakang ibu tongo mah teh. kain ibu tongo Pasti. alah naon sia teh jamu air kain disebut jamu air aduh halus aing jamu air oh jangan cupatna Aduh. Aya teh coba teh ke Gus Kusireum. lamun dina kendaraan mah deuleu Doh, aing mah bus bos. aing dewek sia mah teu boga bus Lebih nyari Kang. alah Boga ge dijual. artina sia mah kagablog hirupna sia pangna ngabegal oge lamun dina imah aing mah hotel Hotel. aya aing pacilingan Leuwih parah tambah leuwih jadi nyari. pisan hate aing da lain imah goblok pacilingan mah geuning nu Bandung Ganjang eta mun urek ngaheujeun goblok Geuning loba nu ngirim.
disangkai mah pacilingan si goblok sok sia hayanya parus alusnya aing lamun dina manuk naon aing mah manuk Garuda aing siapa bangkena dong nyeri siapa taina dong nyeri Kang balas deui aing ngatingalikeun yang lebih perih lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana wow aing siapa ti kotok naon hubunganana goblok udud jeung ti kotok baik asapi ka nyarieun Kang hanya sertifikat geuleuheun di dunia teh heeh nggak bodoh we ka batur teh eta ku hubunganana teh kotok jeung udud kira aku siapa ieu bakal modar deui dek pipiluhun sia teh naon teh eta si goblok ka aing nyebuti kotok iya iya jelema tong diganggu bahaya wah bahaya jelema didinya goblok naon sia teh tua-tua sia lain didinya ulah kumawani ka jelema ieu wah jelema bahaya ieu teh sangar jelema bahaya jelema bahaya jelema keur nguriling neangan tanding anya serang neangan lawan saumur hirup mah sanyahoun digeti serangan pecahkan dagor kulingis kuat modar ada sing hati-hati nyamuji nyundrung ke coba syahnya orang musik syariat weh iya goblok jangan dupak lain lingas letik-letik weh kak weh berat berat ayo berat itu udah gede teman ya udah gede aing mah oh iya berat woi ya tak awas bisaan euy bisaan leutik-leutik jangan tukang musik gimana heeh what bahaya musik ya ayo sakira ke teu beunang sia moda eueuh nih sudah tadi dinya itu lain aing menang pancen teh euy pancen naon kemenang aing mah jadi objek kan ulah leutik duit nama kuping pinane gitu urang mah peperet we biasa kan peperet we aing mah aing digawe pak lu kadakar teh aya anu naon rupana sarupa jeung gambar nu dibawa ku aing nya rek dikumaha Yudhistira Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa oge awewena hiji awewena hiji Dewi Drupadi gambarna dibawa nya rek dikumaha teh tempat jeung lokasina kudu dituduhkeun ku aing ka urang Astina oh kitu sae wayahna api-api jadi begal we euy kita kulan jadi supaya sakur nu ngaliwat ka dieu urang sidik-sidik rupana tenang siapa bisinya lalamur leres bejana cenah ayeuna teh panawat teh janggotna para ranjang ayeuna teh nyalalamur supaya ulah katawis meureun teh salanana ngatung ayeuna teh heeh kaluhur make koko wayahna anu ngaran eta kudu dilaporkeun buru-buru oh sae mangga mun bisa mah tewak
tewak teteh. Oh itu kieu aing usaha kumaha lapangan kerja sempit bisa we keur bae atuh bareto kungsi jadi kameramen kapungkur di mana digawe di TVRI Bandung TVRI Bandung kapake henteu dipecat aing nah make dipecat basa rek ngamera anu banjir dari kolot aitaeun rag-rag kacai nepi ka teu pangih deui kamera kabeh diteteangan ka itu ka dieu diaprak di jero cai eueuh teu aya si horeng dijual ku anak lain eta aing mikiran hargaan naik sing raronyatna manya jengkol nepi ka 80.000 sing tarareken hargaan lain leuh naon anu murah atuh loba nu ara rusul ka aing kumaha usul teh kulan komo urang Cipelah mangambek ka aing urang Cipelah Cipelah Ciwidey ka itu ning anu temusna ka pagelaran Cianjur nya ka anu ka pagelaran ka itu aing nu ka Cianjur na mah geus alus Cipelah mah ruksak keneh teh moh aing dicarekan udah dicarek aing jadi tim sukses beul buru-buru aing amean kitu ka Padadang Nasir nya ka siap ka dia bupati itu pulang ke Mamalangan Mama Hajahyani naon teh hari napak mah jeung kenang genah we ari ngalagenah mamo ai teu kieu aing terek di mana di mana deui usaha bener mah anak tungtutanana ayeuna aduh tuntutan keluarga anu cika ayeuna hayang boga motor dek ngojek anu cika anu kadua ai eta ai geus ngiridit teu kabayar 2 bulan 3 bulan dicokot ku leasing gini cokot ku leasing khawatir ai boga motor bodong motor eueuh suratan tewak bener ai kuduna mah ditewak ngan bisa ditebus deui ai geus ditebus ai ditebus tewak deui kitu we dipulangan tinggeun teh kumaha nasib aing dipulangan tinggeun teh eta anu kadua deui kumaha kulan dek sakola teh ayeuna ku guruna teh ditah mawa laptop di mana gara sok aing usaha henteu atuh yang dah tanu katilu nu kacida menu awewe cita-citana luhur hayang jadi naon hayang jadi hostess sae murukan luhur sakolana murukan gelar bener hostess teh mah aya anak tere mah ngagantung maneh teh darah mun ku aing alah apa naon jang aduh eta ada ke mana Pak usaha jalu komunikasi usahana naon antong nyaho profesi kolot pamali nu penting mah budak mah bisa dahar we bisa barang hakane maneh mah jang tong apa gawe kolot hari cenah mah abah teh sok ngabegal dong nyaho tong apa profesi kolot bejakeun lamun anu nanyakeun mah kitu aing teh tukang gambang bejakeun tukang gambang seniman gitu iya apa
naon hari emak teh kemana Pak maot Mau. maot teh naon maot teh dicana ku Allah jadi Allah bogoheun ka emak si ama abong budak ai Allah teh nu kagungan urang anu nyiptakeun urang nu nyiptakeun inung maneh ayeuna teh dicana ku Allah dan ke katuturkeun ku urang da urang ge baka urang ka Allah atuh yo si eta dek naon sia teh murukan sapa mah urang mangihan emak marukana mureun Allah teh supir helep abong budak atuh beureun nah sia teh cenah mah kawin deui si emak teh maot tong nyaho kawin deui maot di mana kuburanana leungit diratakeun ku Abah dibawa yo kumacing inung maneh teh sabenerna mah usaha ku papotogadana duriat gede keneh bejakeun mah maot teh lamun nanyakeun jangnya ngaret teu ujang macing soleh ngaret teu pepanjangan hari ujang bulan hari ujang hayang abu syawarga cek guru ngaji mah ujang mah ulah abu syawarga cenah kudu abu akabri meureun sarua ieu benyit naon hayang motor bah sia teh karek umur sabaraha tahun ya kudu umur 17 tahun kudu boga SIM nah sia teh da suku ge moal nepi beureun nu lain buru-buru Abah gablek duit di mana aing motor ngiridit gablek uang muka di mana atuh pangbeuli kudunya buru-buru Abah nah sia teh marukana ranginang beureun motor teh murukan duit saeutik naon teh sia murucut kana tongong aing kita tadi aing bebeja yang motor teh naon budak teh yang modal benernya anjir teh tongong aing baseuh pahingan goblok bawa kacai gitu saha sampean hai penggawa ngaran kaula kerincing wesi ngaran kaula kekirincingan kerincing wesi atuh jauh-jauh kerincing wesi kancing jaya kancing cetet kancing jaya kancing jaya badalungan badalohor Allahu Akbar oh shit halus lecar waktuna ngalasya badalungan Surya Pringga Surya 16 temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh jauh-jauh Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana cekek aden naon sia nah apa teh ibu tabil cin Arimbi Raja lain nah ada teh jauh atuh ningali wae kana jauh Bunghar lain sok sia sok ibu tabil
Harimi Ratu Panggegahna lain jauh lain jauh-jauh lain gitu Harimi Sakti lain beli jauh lain Harimi Panggelisna lain bebas berubah teke ada itu Harimi Suta cabang Tutuka sok naon mungkin ngambek ayah kasihan Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto Motong babaredokan bisa kena ke kamera. Eureun sia Yahudi. Ai ngomong pika nyarieun ke Yahudi. Eureun sia kafir. Ngomong lain-lain kafir. Tara salat sia teh. Nah memang salat kudu bebeja, oke jeung tara salat. Wah, tong di Bandungan teh udah gitu mah. Eta teh lain dewek teh nyaksi kasih anu nyaksian kasih lain kudu salat. Nah, atawa dewek nyaksian. Lain anu harti dewek si lain salat kudu bebeja. Naon atuh ke jeung tara salat? Tina pagawean. Pagawean kumaha hari Eta teh nemongkeun diri teh tara salat. Nya katemong tina pagawean gitu. Ya heueuh bergung. Nah kumaha katemongna tina pagawean? Definisina naon cing? Hai salat tuh. Heeh. Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Naon mutanabi dari akang? Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh mutanabi teh Heeh. Ai 3 huruf naon gitu? Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Hiji shod lam ta. Shodna teh sidqul qauli. Naon artina bener ucapanana. Tuh, aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina. Oh eta teh Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani motong neuteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas. Oh eta Tukang salat menyaritana. Tara nyinggung ke batur. leres Tuh. Ari eta lamna Teh lainul qalbi artina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel. Tuh malapak gedang ngomong lagi tara pika nyerieun batur. cara Aitana teh tarkul ma'asi hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampah kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat. Blon. katemongna teh tidinya. Heeh aing sagala rupa oge kudu napak. Lamun aya nu ngiga teh iga kenangan. Dah Kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur. oh luyu Harmonis. jadi luyu gitunya. Heeh. Benar. Mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama. Oh Mun hayang salamet kitu oge. Cenah teu hayang pek wae kumaha manehna. da urusanana nya kan. Da urusanana sabab naon? Di mana si lain getol ibadah Allah moal untung. Di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi. Marugi. Nu bakal kena kurugi jeung untung teh si lain. Oh urang-urang keneh benar.
Tapi mun kareuleuk wae sia teh ka aing teh mau dituturkeun atuh aing geuleuh cikeneh eta bieu eta Naon? kamari bulan puasa minta dihampura sing salolongkong geuningan nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun sia teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangih buka pagi buka pada jengkolak meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat ye sia mah hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh aya dua alternatif nah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif positif heeh naheur cai meledak nyeuk kopi ayeuna ngabakar imah nah negatif pertama tak kitu oh jadi jadi dunia ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif oh jadi kumaha urangna benernya tah munguh nu iman beh dituna nyaeta aya tugas Rasul jeung aya tugas iblis ta jelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naonna dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawena ta benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung ku leungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah melihat lain beli sekabina-bina kitu dikumbah dah ka masjid mah bersih suku teh tuh aya kenehna zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teuing akan aing milu salat teh dipea urutna nah naon nya ke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kana lotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan cing ridho di papatahan cing ridho mah patahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah silaka jo sarua mana silaka tuh kumaha cilaka sarua jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh sok kumaha kitu papangih di jalan teh hor itu Udin ka mana Din ka itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah na bedalang Udin bener na bedalang Udin sinena teh Udin ulah aja teh Udin kabeh serangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lalakon lagi da Udin pejah cenah geura sok tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung nah urang ini ke dapur teh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas pan aya gunana meureun nu senok bener sok da ilmu mah loba di dunya mah cing nyararambung satekah pola saling wasiatan abes teh rugi saling hargaan ya Kang bener beda paham halus kumari akang beda aya Persis aya NU aya Muhammadiyah baraya urang ngungkul teh ilmu na cokot hikmahna dicokot hikmahna ulah parasea teh sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang hejo maksudna bener eta deuleu ulah
jeung para asli omongkeun tong pamali jangan naonan atuh jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing jadi baraya pashhadu ala anfusikum naon saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering kan batur kabeli mobil urang nu panasna batur kabeli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we bener aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta akhirat walares sumuhun yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cu sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana teh mun apa pangbalikan nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan teangan elmuna kantenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ka gedong laras blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang eta wa asal apa koncina we tadi dia pentingna silaturahim teh cu laras jeung kiai jeung ajengan jeung para pini sepuh nya jeung papada urang bararea da urang mah geuningan ucu keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana deh eta abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung laras eta kulan nya cu sia oreng lain nu urang wanya segala lain nu urang sagala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan laras malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon dina takwa teh aya waro teh waroi takwa teh apik kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang bakulan ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh naon hartosna ulah dahar eukeur lapar teh ujang tingali nu lapar da janji kedawak janji ama bener si banyo ge tara janji balawak teh atuh puguh kuman wungkul panaleungeun teh nya bakteri nya wa tuh tong boro make jeung nyaah ka batur diri sorangan geus diripika nyaah geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu eta ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan ari nu eueuh beungetan mentong nya wa bener antong nanti aya rarayan nya cu sumuhun wa uluh marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang lares amal gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal doh naon teh wa hiji nyaeta ngan ukur ngomongkeun batur ngomongkeun babaturan teh kade teh lares geurehan cegekan sawadan cegekan segala eta teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal sumuhun dalapat wa kaduana nyaeta goreng hate
Nah eta katiluna saeutik ka erana kaopatna ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat oh nya istilahna nya beulah teh kitu teh hirup sabelah teh kitu mun baheula nya ngeyeng ting kana dunya mun baheula mah dajal meuanya tuluy ka ituna tulul amal naon aya tulul amal hartina teh panjang lamunan ucu loba ngahayal teh ngahayal we pagaweanna teh ya ngalamunne ngahayal dolim meh nu teu eureun ta eta nyajang sumuhun eta dolim wae nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna ya sabab urang teh miniatur ti anjeunna leres miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna sumuhun sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon diri sasampiran awak sasampayanya daya upayana ge wanya naon apun kurang tenan wa telak-telak masing tilik ulah waka nolak muncan taluk ya benar dina diri urang aya nak kabeh oge gerasa kotektan oh mohon wa saya leres wa tetep diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeunna kudu karena anjeunna sagala rupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu leres terus nyarana eta buktina geuning Pandawa Pandawa kumaha pan sidik judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram diharamkeun kunaon batur bakal dipigawe bakal diicip-icip wae atuh ka urang teh hartina eta teh geus teu ridho cicing dina aturan anjeunna sumuhun leres wa kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan rupa-rupa paham heueuh eta teh supaya nyararamung ngan dina nyamungna boga rasa ieu aing pangpinterna akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya akhirna jadi kasih ku junti teh leres wa ai cirina manusia teh dina gawe oh dina gawe kitu wa gawe kumaha lamun gawe na manusia nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta cirina manusia oh ciri manusia mah gaib ucu leres eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panona ceulina irungna atina jantungna leungeunna sukuna manusana mah tak kapanggihna yen manusia teh dina gawe oh dina nya eta daek nulung kanu butuh teh nya jang oh eta cing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anpauhum linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun telepat gua nya jang leres ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh geus 68 tahun merdeka teh jang leres ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka nah kumaha cirina tadi nama nya ieu teh geus merdeka kitu ante nanyakeun ieu mah hate leutik leres peke jararawa eta mah nah heueuh ieu teh geus merdeka semua buka atuh can karaos nya ya jawab nama ku masing-masing we eta mah wa can karaos anu nya karek ngaran dibabakeun mana pinten karaos da ajab jeung ajab tungtung namanya cu wabah jeung musibah we jelema gara sok ayeuna ngalabelut di setrum tuh atuh nogna teu megar kayak di gunung di Tuara temegar bangkong di aralaan kungkang ngalobaan baan nyajang leres orai di aralaan berit riap berit ngabrang manuk di aralaan hileud loba hileud babu nepi kaki eta runtah-runtah di walungan geus di mana we cerewet
runtah Citarum geratenya ku siling aing ngaliwat jabati bau teh kiru runtah wungkul harus geus eueuh laukan wah pae amuing geus teu nyahun uceng aya laguna tapi nya cu wawa mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu kan tenan mudah-mudahan kapayun mah wae ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeleuan tukang newak ditewak tukang mariksa dipariksa tukang ngahukum dihukum oh tuturkeun daya pemuntaran wah geus teu percaya ka partai oge geuning geus rare percaya teh ka figur nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat teh heueuh kitu duka teh teuing wah alhamdulillah Nyai kumaha aja ai geus bebersih mah urang teh pan moal ditegor moal dapat pagawean heula bereskeun ai ngaran-ngaran pagawean anggeus papan urang teh moal dibaeudan moal jeung bisa curhat jeung tetangga moal dibaeudan ku dunungan segala rupa ge pagawean matak ai ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan kudu leuleus beheung murukan teh kudu hampang birit bener kudu pikanya lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh kudu rumasa urang tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun bener itu urang sing leuleus beheung we hirup ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh jadi omongkeun jadi paok dunungan teh kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaeun aduh eta aya keneh dina zaman modern kiwari jelema anu dudukun hayang dipikirnya ku dunungan nanaonan cek urang mah padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah kumaha teh aja mun maneh eling ka kami tuh dangukeun sumohon mun maneh eling ka kami bakal eling ka maneh jadi urang heula nu kudu eling teh jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana lepat pengen doa kalau teh cing jadi jelema anu dipikanyaah loba nu mikanyaah nu mikawelas nu dikaasih pada hati balik teh doa teh tibalik kumaha ari aja padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan dedeuhan walasan asihan engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara datang tos kitu lah bener aya timbal balikna ari hade tak kitu dannya atuh halus tadi dina zaman susah kiwari mah aji kumaha lapangan kerja sempit baik jarah ka itu ka pamijahan nah awak ka pamijahan kumaha ieu teh ai jarah teh pinah naon ieu teh jauh pinah we jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta cing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lah lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh anu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram imah ulah ngukut patung arek dipikeun isuk mah sabab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki piceunaan isuk sabab malaikatna sieuneuan ku patung piceunaan eta patung nu aya malaikat borangan patung nu di imah teh patung nu di imah nu ngajuntul teh ai patung teh bertolak belakang jeung tauhid teh eta teh
heeh patung tina kai tina pada Aisyun depan Aisyun teh nafsu sedangkan malaikat pada nafsuan oh lepat kaprah katanya bener garape ya kasketan cenah sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung aya kan bener dipikir mah itu tapi ulah disalahkeun ulah dilepatkeun kumaha ai bener teh cenah geuning aya opat hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak mutlak dua bener ceuk ilmiah mata teh tilu bener ceuk umum kaopat bener ceuk falsafah kumaha teh eceuk ai bener ceuk umum buktina we panon poe biji ti mana sok ti wetan ceuk di urang ceuk urang Jawa Barat panon poe teh biji ti wetan tuh eta teh umum nak adukeun jeung ilmiah da ceuk ilmiah mah lain biji panon poe mah naon ceuk da ilmiah bumi nu muih tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan rarasaan pang benerna rarasaan moal kapanggih moal duit negara ge teh cikoplok abong rarasaan moal katohian we mah rarasaan moal katohian rarasaan bumi rarasaan moal kapanggih tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan sumuhun rasa pang benerna rasa pang imana so suci asa pang bersihna rarasaan teh pang benerna we padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tar kapake isuk sabab jelema teu cicing dan ini nida hiji martabat benar teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran sekali-kali sok kasalahan nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana eta teh lain nu tara salah eta teh nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah da kakeunaan ku salah mah presiden ka tukang macu tapi bener ce jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana itu bener bibi oge bener bi marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu cek abah ence Bah Ence nya disayati si Bante indungna bancu marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mutlak geus moal bisa diganggu gugat bogoh bener bener tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna batur teh disalahkeun anu kitu nu kieu teh bener jeung hirup ulah yang kade si Asep eukeur masih teh tereh modar naonan tere bakal katempo dina ngadalangna ge geus hukhek lain tereng bakal geus minang ka rumah sakit ulah sok kitu ke jeung eta geus sering ngabalanjaan rupiah wa ke jeung sok sombong Asep sia bener ulah loba dibangkakeun nah kitu ayi sumuhun aja aya rasaan terek panjang umur teh pada ponoknya terjag-jag padahal teu bisa kitu Sep jeung rasaan terek Asep wae ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang aing mah engke Asep di museum di museum kumaha tapi Pak Asep mah jadi tulang tah benar ya aja benar aja hanya kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pemajikan geulis benar geus dicabut umur Mas Sep ku pamajikan teh diusir tah diusir kumaha ku ibu nenah kumaha silahkan bapak untuk pergi selamanya di ruang we tila karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lemur batur dipake hees ku maru lain nyeri saliwat jadi hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pemajikan maneh teh ayeuna
dosa-dosa wakil dipaehan segala Lan nya ka dosa-dosa wakil jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami oh sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan ada sia mah keur mahayang teh baheula cocok orang sidengkong samaan alah wajar tak kitu ayi heuh yang mah nyaritakeun jelema nyarioskeun ya ayi di payunan Allah masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli moal malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teri tuh tidak ada apa-apanya eueuh naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa aduh leres amin tayeul saingan mamah dedeh paingan atuh nah kitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje beda parah beda terus ngantunkeun da rumah sa aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh cek kalepatan mah baheula baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teh ku teh marukan urang Bojong Picung kitu can Haji Sina kaedanan teh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rame loba pemuda barudak jeung ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna mah anu Tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang ya sumuhun sarjana wungku kalau Basi Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang Asep Sunanar mah daru warawe ka kawena oge da jeung nyana kan bae target jadi dalang 100%. Lupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biheung. Nya bener. Nya. Tapi mah bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep sakedeung deui maot. tapi payu deui tapi payu naon tapi payu jeung mahal anehna teh eta teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ngararatang da jan geus kolot ge geuningan payu we sabenerna mah da geus harorea ngadalang teh dina duit leutik mah nah gitu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunandar Sunaria laras nya dina ulang tuh dalang kasepuhan anu tereh maot tereh bakal da anu nyamper loba atuh ayi nasaha anu nyamper anu nyamper maot oh kencing manis darah tinggi jantung asam urat da eta mah kajurung ku usia atuh faktor usia geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu duh sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang moal aja popongan diimpus kan karek nyeri panas beteng oge diimpus gini ya mudah-mudahan ya Pak Asep sing lama sing sehat gitu usahakeun ais geuing mah sing cager ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang leres tenang eta cantama tadi ayi naon bener teh ceuk Allah ceuk ilmiah
cek umum tah ayeuna cek falsafah kumaha cek falsafah aing bener cek falsafah mah tibalik kumaha panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon hor nama ketik kulon falsafah tah oh cek falsafah heeh nah kumaha naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon heeh dasan teu kieu ayi kumaha cing wake jeung bangna panon poe biji ti kulon sumuhun tikul cek falsafah laras tah bangsa urang teh ayeuna geus poho ngakan kulub talus geus poho ngakan kulub sampe nu dihakan teh hamburger naon teh hambur duit ger pasea eta teh kahakanan urang barat teh urang barat bener lain ulah pek wae beuki mah misi fried chicken hotdog jeung sajabana ari beuki laras ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu meni mararusit buuk dibeureman nya irung ditenok irung ditenok letah ditinik bujak kahiji kadua na eta inuman keras ayi ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung deudeuh teuing para pemuda sumuhun gila-gila keding geus mah nya geus mah eta maka jeung sing salaleber geuning tengah puting teh eta motor geng motor oke jeung aya geng motor segala balap liar bener eta teh ke barat-baratan ayi eta teh nya sedangkeun ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado nya ayi berbudaya urang ngomong timur we inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun era bangsa urang laras merdeka geus 8 tahun urang masih keneh taleler nya ieu sedangkeun nu diala teh pemuda heula nyaah teuing sumuhun tulang tongong sedangkeun pemuda teh tulang tongong nagara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh kurang deungeun kantenna otakna nyai pomo dicuci geuning otakna aduh tak kitu mi HP bibi barudak ka inung bapakna utamana laras cing waspada permana tinggal tenang lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa aya di puskesmas cenah di ubaran tak kitu nyai sae ceuk mohon maaf sakitu we teh bibi mah nyai sami-sami assalamualaikum waalaikumsalam bibi dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran dina leresan dieu nu matak gedean kahadean sanajan saeutik sanajan sagede kisisi ke sasawi bakal aya balitunganana aya seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samet bilatu